menimba ilmu. Apa nih? Jual lagi ke urang. Ya urang mah kebuka. Aing mah kararasa ieu euy. Kadaran eueuh. Nyebeuteung lapar ieu kumaha teh nya. Jaremping kieu kembarana nya euy. Kasih mujib ah. Puaskeun mana mah. Kunaon maneh? Ieu euy. Lapar we. Lapar. Heeh. Oh, sarua urang ge lapar tapi teu boga duit. Semoga duitin. Pas tuh. Ieu we maneh. Lagi nagihkeun hutang. Lagi hutang ka saha ieu teh? Kasih darian. Si Derian. Oh, si Derian bogaan hutang lain. Bogaeun. Seberat 30.000. 70.000. Heeh. Oh, terus kumaha weh? Mana teh pang nagihkeun kasih darian teh Oh. nya 30.000. Heeh. Kayak kurang di ya dibere 35.000. Darian. Urang ke dibere 35.000. Heeh. Ajib ari kitu batu. Sok. Bagus urang tuh nengalah si Derian. Besok. Heeh. Sing hasilnya. Siap, pasti bakal hasil ku urang mah. Sok. Aduh, asa ku genah kieu ya. Jempling kana ceuli na ge teu ringrang. Tapi asa di kuburan kieu jempling teh. Daek we katipu si Bonen pira ku hutang 30.000 di buruhana 35.000. Rupa-rupa aing rasa si Bonen katipu maneh. Itu geuning si Derian teh, di keteangan teh. Lumayan ah, beli hutang. Yon. Dan. Awan. Ai kata tahan ku si Mujib. Oh, urang teh ditagih hutang ka maneh 30.000. Nah, jual lagi ke urang. Da urang mah teu boga hutang ka sewujudna. Da cenah, Nen, tagih hutang ka si Derian 30.000. Engke maneh diburuhan kurang 35.000. Maneh mah beunang ditipu ku si Ujib deui nen. Ye, dina omongan lagi geus teu asup akal atuh si teh. Ayeuna maneh dititah nagih hutang ka urang 30, ai maneh dibere buruh 35. Artinya teu asup akal he kitu kumaha heuh. Heueuh nya euy, aing ditipu. Aing mah Maneh mah tadi nama urang teh hayang duit euy. anjir. Heueuh, Oh, keur butuh duit. Atuh kieu ayeuna mah. maha Si Ustad ke kap. Heuh, ka Pak Ustad. Apa Ustad banyak? apa? Panyokotkeun pacul. Panyakeun pacul. Urang rek ngarit, ieu jang doma ih can ka parang bae. Pacul keur ngarit Heeh, kayak di buruhan yang sabaraha oge lah jeung. Heueuh tuh. Ya, siap. 50 di buruhana katang. Heueuh heg. Heeh, jeung. Si Abah teh ustad itu geuningan di tayangan teh. Assalamualaikum, Abah Ustad. Salam.
Aduh. Kenawan? Ngadaguan anu arek main bola. Oh, turnamen Agustusan nya. Heeh, tapi cander wae ieu teh aing borong genah kieu ya. Iya, Tad. Heeh. Urang teh dititah ku si Derian. Titah mawa pacul. Da Ustad nginjem cenah ka si Derian. Tah si Derian teh butuh paculna keur ngarit. Asa teu rumasa. Teu rumasa nginjem abah mah. Lah, tadi si Rian cenah. Sirian percaya. Henteu teu pernah nginjem. Bari oge asa teu ngarti aing mah. Teu ngarti teu maneh. Heuh, naon sok jelaskeun teuing teu teu ngarti. Sirian titah nginjem pacul. Heeh. Lain titah nginjem pacul. Titah nyokot pacul. Heuh, titah nyokot pacul keur ngarit Keur cenah. ngarit. Heeh. Asa teu nyamung. Tara ku pacul keur ngarit sok aneh biasanya ku arit ku parang. Heueuhnya. Ah, teu balik si Derian mah tuh nipu. Banyak Balik deh ka itu pacul keur ngarit. pacul keur ngarit. Aya we pacul keur ngarit. Eueuh, ya tak, ieu teh. Tat, aduh aing mah euy. Geus 2 kali katipu euy. Poe ayeuna tah. Tadi ku si Mujib dititah nagih hutang ka si Rian ari pek teh ditipu urang teh deui. Ayeuna katipu deui. Ya, wawasan teh kudu luas atuh mata kudu loba ilmu teh guru teh di mana-mana ge sok deketan ku maneh. Terus kudu kumaha Cek tuh? kolot teh mah kudu bisa mulungan ilmu tinu geus kolot. Sanajan ti Bonen. Dasar benang katipu maneh mah. Heuh, babang geus moal asup kana memorina urang mah. Pokona mah maneh mah intina kudu kumaha ayeuna urang teh. intina mah ente teh kudu loba nimba ilmu. Kudu loba nimba ilmu. Jung tangan ilmu. Jadi ke urang pinter. Moal ngonyah heuh moal dibodo batur. Insyaallah. Heuh, heg atuh. Heeh. Persiapan heula Heuh, yeuh. nuhun heula atuh, nuhun Oh. geus dibejaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi urang teh kudu loba nimba ilmu cenah nya ngarah pinter. Heg atuh rek nimba lah. Cek si abah teh urang teh kudu menimba ilmu ngarah pinter, kudu sering-sering nimba. Kebeneran aya sumur euy, urang nimba lah ayeuna mah. Mana si ilmu teh lah urang timba lah. Si bonen keur naon teh? Geus tilu ember ieu teh. Da cai deui geuningan. Ari ilmu nu kumaha atuh nya euy nimba ilmu teh. Kudu ieu cai ilmuan. Geus abah teh nya euy ngabejaan teh. Ben. Bah. Oh, Akbar geus pupusum halodok maneh teh cai di bahean kitu bahe-bahe. Titah saha teh teh? Hor. Apaan titah abah lain titah nimba ilmu urang teh ngarah pinter cenah tapi bah anu jadi pertanyaan teh tadi urang nimba kan hayu cai jeung cai ari ilmu nu kumaha atuh. Astagfirullahaladzim, ari maneh bodoh teh katotoloyo. Lain kitu.